Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Meni wangi kion baju bunda di laundry kasih mas maknya coba di laundry deh kasih mas maknya. Ari dipikir-pikir mahnya karunya gitu Bu Erna teh. Boga mitoha kawas gitu. Mangkaninya jelema jahat mah hese eta maotna teh. Lila kitu maotna teh aneh da. Maknya sahan maot eta mah Neng. Henteu Bunda, geus di mana ieu? Di pasar? Henteu mah Neng, maknya bunda ti pasar tangan kosong kieu. Bunda mah iyo geus ti bang geus ti kantor Bang Emok maknya. Alah, geus naon eta teh Bunda ti kantor Bang Emok sagala? Naon? Maknya iya Neng, bunda teh geus nganterkeun duit angsuran. Soalnya si Neng Emok teh gering jadi mau bisa kumpulan in this day teh enggak bisa. Oh gitu, pantesan we ieu motor Neng Emok teh dicokot-cokot. Bisa gering oge nya eta Neng Emok teh. Maknya ya bisa atuh mama Neng, Neng Emok teh manusia, Emok juga manusia, punya hati, punya rasa. Geus Bunda meni kalkanya sagala meni juga Saipul Jamil wae ari teh nya. Maknya apa nih teh bunda Rita la. Juga suara bunda alus nya maknya. Ibu-ibu, kenapa nih teh? Biasa we eta si Bunda pi omongan, ngan bae hari ka mana ieu teh? Mau helm ieu? Dek indit ieu Bu Era teh ka Pangandaran, dek nyusulan si Usep. Maknya ari mitoha teh diajak Bu Era. Si Bunda manya apan Bu Era ini teh dek menghindari nini lampir eta ieu teh. Terus eta mitoha apaleun teh Bu Era dek indit ieu teh? Henteu Mama Neng apanya Bu Era teh sembunyi-sembunyi ieu teh keluar imah teh. Mun apaleun mah eta nini pasti hayang minglu eta teh matak Bu Era teh sembunyi-sembunyi ala sniki-sniki. Maknya padahal mau bawa we atuh Bu Erna biar makin akrab yo. Meni teh sareng di teh Bunda. Ini satu ibu-ibu Bu Erna teh lahnya bisi mitoha kabur keluar ti imah hayu ah. Mangga. Hayu Bu Erna. Enggak ya eta si Erna helmna pulpes. Maknya nah eta Bu Erna teh nya jika anu menghindari mitohanya mah Neng. Apa mitohana teh nya diomongin Bunda sok nyar-nyar masalah. Oh gitu eta teh. Tapi lainna mitoha Bu Erna mah geus maot mah Neng nya. Apan ieu mah mitoha tere Bunda Bapak si Usep teh kawin deui. Eta teh nu ka 5 tingkat 7 poho pamah Neng ge. Oh gitu eta teh. Jiga ieu nya jiga Vicky Prasetyo eta bapana beuki kawin maknya. Erna iki kemana yo? Dicari-cari kok ndak ada. Tuh Bunda tinggal eta mitoha Bu Era muncul. Maknya sanggulam di badak-badak teh nya Neng. Bunda sieun nya. Kebetulan iki ada ibu-ibu. Ibu, lihat Erna ora? Eta ibu, Bu Erna teh nya tadi teh pergi ke Pergi kemana yo? Kok Erna iki ora bilang karo aku? Iya ibu, maksudnya teh Bu Erna teh ke sekolah gitu. Eta dipanggil ku kepala sekolah tadi teh cenah gitu. Bebeja ka Mama Neng mah kitu ka sekolah. Oh, ngono toh? Oh, Erna iki kok ora bilang karo aku sih? Dasar Erna iki menantu kurang ajar. Ya wes lah aku mau lese. Kalau ketemu Erna bilang yo suruh dia pulang. Nya ibu engke diwartoskeun ka Bu Erna. Nya. Tapi se. Kowe iki yo kok bajune totol ngono to. Kayak orang zaman dulu, jadul tenan. Maknya ya kumaha saya we ibu atuh dek totol dek titil oge bae kumaha saya. Maknya Kowe kok angel iki. Aku iki yo ngomong orang melebih-lebihkan, ngomong iki sebenarnya. Aja angel to. keren Ya wes lah aku mulai warga sini kok pemarah semua. Aneh tenan. Juk ini tuh kan itu mirip naon dengan lieur. Pantes we mah Neng nya eta Bu Era teh yang indit. Mitohana meni juga kitu patut. Ini nya eta Bunda kamari ge nya eta si Ratna jeung si Imas di komentaran teh kuring nini eta teh. Komentaran naon eta teh mah Neng? Ngomongna teh cenahnya si Ratna meni seksi-seksi teh eta baju padahal mah pan emang gitu si Ratna emang setelan ublag. Oh nya meni diomong-omong pira pakaian ge. Terus si Imas kumaha Bu Erna saya teh poho mah Neng. Ari si Imas mah peda ieu Bunda, peda moe berang cenah. Padahal pan si Imas mah atuh lain moe baju manehna nya, moe nage baju laundry pan ngaranna ge Imas Laundry atuh ieu. Maknya eta mah leuwih ti sok imah nya ngomentar baturna teh. Maknya ngaling aku ya. Ibu-ibu, aku mau tanya iki. Malah baik. Bubar Bunda, bubar.
Loh. Ibu-ibu iki kok pada kabur? Aku ini cuma mau tanya, warung iki neng ngendi? Si Erna juga yo, bukannya masak dulu sebelum pergi. Aku iki wes lapar. Ya wes tak aku masak sendiri. Iya ya, Rata lupa. Hari ini kan kumpulan Bang Emok. Rumah si Bunda dulu lupa ini. Kok bisa telat segala sih? Ada nggak ya itu nenek lampir? Pakein dulu takut diceramahin. Berita teh nih bararosan kieu nya. Maknya, itu ieu teh perceraian artis. Halo Bunda, Splada. Mangga Neng. Neng Ratna. Halo Bunda, loh kok sepi sih di sini? Maknya, Neng rame mah ke pasar wa atuh Neng. Maknya. Maksudnya ini loh Bun, sepi ini, nggak ada orang gitu. Emang Bunda teh ieu teh lain orang Neng? Maksudnya teh Bunda, kok yang kumpulan Bang Emok tuh pada nggak ada sih, sepi gitu nggak ada orang. Oh, tahu maksudna teh? Maknya, sini emokna gering ieu jadi teh kumpulan dinten ayeuna teh. Oh gitu, terus angsurannya gimana? Ya angsuran mah tetap dibayar atuh Neng. Maknya. Oh, kirain Ratna teh ya, libur kumpulan teh libur juga itu bayar angsurannya. Nyantok atuh Neng. Maknya pan iyo sesuai janji nasabah. Janji nasabah. Kumpul henteu kumpul kudu tetap bayar angsuran Maknya. Iya gitu. Perasaan gak kayak gitu deh janji nasabahnya. Ya udah deh. Nih uangnya Bun. Terima kasih Neng Ratna ya. Kita hitung dulu. 55.000 Maknya lepas. Hatur nuhun. Iya Bunda, sama-sama. Neng ya teh. Nah aja make kerudung Marsa and the Beret Maknya. Udah asa kutumben yuk. Oh ini, Ratna teh pakai ini ya, soalnya takut ini ketemu sama mertuanya Bu Erna. Emang kunaon gitu Neng? Iya kan dia mah suka komen atuh. Kemarin juga ya, dia tuh ngomentarin penampilan Ratna, bilangnya teh cina terlalu seksi, meniru pisan ibu-ibu eta. Makanya ya, sekarang ditutup aja weh sama Ratna teh, biar nggak dikomentarin lagi. Maknya, gending Neng Ratna, anu ditutup teh luhurna hungkul, handap nama hantu. Maknya. Ratna teh nggak punya yang panjang-panjang Bunda. Maklum kan Ratna mah ini orang Prancis, jadi kan setelannya setelan seksi gini. Maknya, Prancisnya lain negara baru Neng Ratna maknya ya mah, tapi singkatan. Singkatan apa itu teh Bunda? Eta Prancis, perapatan Ciamis maknya. Iya, udah Ratna teh orang Ciamis. BTW Bunda, Ratna main-main di sini dulu ya. Mangga Neng, tapi asa kutumben iyo. Biasa lagi nya, Neng Ratna mah lamun geus beres Bang Emok teh sok hayang langsung Ratna teh malas pulang, takut ketemu mertuanya Bu Erna. Jadi Ratna di sini dulu aja ya. Boleh ya? Maknya, nyamang gawe atuh Neng ngan bari pang ieu nya. Pang mencetkeun tong ieu belah dia asa nyeri pisan ieu tong Bunda. Wah, kok gitu sih? Mending gak mau mending pulang kalau kayak gitu mah. Yakin Neng eta teh kemulang maknya. Maknya, kalau panggil jeung mitoha Bu Erna kumaha sok Maknya. Ih, ya udah atuh mana yang mau dipijit, sok buru Iya Neng, belah yuk. Tah, belah dia tuh nyeri pisan Bunda teh. Iya, nih baju polo juga masih dipakai. Seneng deh aku hari ini makan seblak lagi bersama donat kampung. Si Bunda mau ngambek ya teh Jasmine? Nah, aja ngambek segala di kamu pada naon? Iya kan kita main sebelaknya tadi si Bunda Jasmine, kalah dulu lain. Kemauan si Bunda ngambek. Ya mau lah, jualan satu bareng lagi warungnya nutup, jadi aku beli seblak yang lain. Iya sih, tapi kan bisa nih lo ngomong pisan kamu udah harus sebelaknya lah. Iya, meni. Seblak 5.000 pakai togai. Min, kamu apa tuh? Apa lo Neng? Kemarinnya si Nur dipanggil nyawa KBK. Nih, dipanggil KBK. Perasaan si Nurnya udah kebagir deh. Kadang gak usah ranyi ke si Ica. Oh, itu teh. Kan si sangarana teh si Sabirin teh resep ke si Nur tah. Si Sabirin teh ngadegetan si Nur ari pek tehnya si Rama jawa ngalabrak si Nur. Si Rama anu mana ari kamu? Anu kumaha lagi? Heuh anu eta Jasmine anu mun ini sekolah teh tara mandi geuning tapi make parfum teh disemprot corot gitu geuning loba. Mata jadi bau ieu geuning, bau-bau kematian.
Terus nah eta si Nur bisa dilabrak ku si Rahma. Nih karunya si Nur mah nyaho, budakna tenggar kalongan, jeung leumpeuh Yuni. Iya kan, ternyata nyamin si Rahma teh mantan si Sobirin eta teh. Ih, aduh bener ya kamu. Tapi cocok si eta si Rahma jeung si Sobirin mah, dua-duanya kumuh. Terus tehnya, pan si Rahma teh teresep eta ninggali si Sobirin ngedeketan si Nur teh, terus dilabrak si Nur teh. Padahal mah kan si Nur ge teresep eta ke si Sobirin ge. Saha beren oge nu daek ka si Sobirin ih. Tapi eta nah si Nur bisa KBK kitu, si Nur laporan gitu dilabrak ku si Rahma. Lain si Nur ada bebejan nama, tapi si Aisyah. Jadi kieu caritana teh si Aisyah teh kan deka kantin ninggali si Nur keur dilabrak ku si Rahma. Terus si Aisyah teh langsung lompat KBK, bebeja KBK gitu. Tapi eta si Rahma ngaku tegas ngalabrak si Nur. Henteu nyaho si Rahma teh nya mimiti nama teu ngaku eta no ngalabrak si Nur teh. Terus datang we si Abdul. Dik naon eta si Abdul datang nih. Teuing poho deui dek naon si Abdul teh poho deui ning. Kalau hungkul gitu. Mending teh balik ka cerita teh jeung false segala. Terus eta kumaha si Rahma teh ngaku teh. Henteu ieu teh ngaku sampai si Nur teh mengeluarkan bukti-bukti yang akurat dan juga terpercaya. Bukti naon neng? Rekaman CCTV. Lain Jasmine lain CCTV, emang sekolah kita boga CCTV. Teu boga kan? Ieu mah buktina ge bukti chat dina WA. Oh gitu. Tapi lainnya di sekolah mah teh menang mau hafenya. Terus eta bukti chat dari mana? Hai guys, kalian lagi apa ini? Kuning, biasa ini mah kita sedang memakan seblak deh. Oh gitu, nah Ica tadi aja. Naon geus disampur ge, kuning tadi disampur tapi kamu na eueuh Ica. Oh kemana neng? Perasaan Ica mah ada di imah ti isuk oge henteu kamana-mana. Heeh gitu. Ari kita tadi nyamper si Ican teh nih. Tuh ingat tuh nih, boleh apa lanjut dulu cerita naon? Cerita naon Jasmine? Eta cerita si Rahma anu ngalabrak si Nur, ini karek bigeus poho maneh mah. Jiga nini wae. Kalian teh lagi nyeritain apa sih? Ajak-ajak dong Ica. Nyeritakeun ieu Ica, si Nur dilabrak ku si Rahma gara-gara si Rahma dideketan ku si Sobirin. Terus si Aisyah ngabejakeun si Rahma ngalabrak si Nur. Jadi si Nur jeung si Rahma jeung si Sobirin teh asup ka BK. Bener gitu, salahnya. Sok neng teruskan. Hei, kalian iki yo dari kemarin kok berisik tenan toh? Berisik neon sih meniru pisan ibu-ibu teh. Tuh, yang isa anu berisik. Aku iki lagi tidur siang, kebangun gara-gara kalian toh. Berisik tenan bocah-bocah iki. Perasaan mah neng ngomongna biasa dan tarik-tarik tuh jojorowokan juga anu geong. Tuh, yang ini sama celi ibu anu geus loer, geus doal. Ngomong apa kowe? Ora sopan tenan. Aku iki wong tua. Diajar orang karo bapak mamau. Hayu min orang pindah ke imah neng, di imah aya penggagu. Ayo ah. Hayu neng. Sana pergi. Kamu kok orang pergi iki? Naon deh Ica mah teh gandeng suarana ge leutik. Oh iya ya. Kowe iki ora ana suarane to? Tapi Bu, Wah. Kamu iki malah teriak. Kurang ajar tenan iki. Bocah gendeng. Nomor 3, kumpul nomor 3. Pergi kemana yo? Kok udah bilang karo aku? Nek emok teh manusia emok. Kok dicari-cari ndak ada? Kok ndak ada? Oh, ndak ada. 2, 3. Bentar. Menantu kurang ajar. Harus siap-siap. Erna oke saruhane. 1, 2, 3. naon deh Ica mah teh gandeng suarana ge leutik. Ibu-ibu iki kok pada kabur iki? Burit. Tapi di parfum teh nih sapus cocot gitu. Jadi 2, 3. oh apa? Oh iya. 1, 2, 3. Oh iya ya. Kowe iki ora enek sorane to? Bener terusnya. Hai Meng, apa? Si Nur di deketan ku si Sobirin. Terus si Sobirin teh oh Min. Oh,